Ala Yasin Cepia kita panggil Cepia di atas. Allah ala Toha Salatul terus kursi kali tawasalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujidilillah bi aqlil badariyah al sadayana salatullah ala to'a rasul salatullah salamullah ala Yazid habibillah Allahumma sholli Muhammadin aduh wa afiatim wa nuril absari wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi Wasallim wa barik. Jablay kalak ditaekeun waya kieu. Ini ditu. Dijikeun jeung kipas angin, nu akana nu opi anu buat lieur bukan kipas. Ya Allah, daramang sadayana ibu. Ya, mun geuring mah moal ka dieu nya. Di ari mawe. Duh, alhamdulillah ya Allah, Idul Fitri Gusti nu Maha Agung. Cuk, Nya. giliran nu celiwat mah meuni daradah. Abdi mah tadi eueuh budak di jajan. Tadi itu pajarkeun ustadzah we anu minta cai. Ieu budak abdi cenah geuring minta cai cenah ieu pengalaman Cepia kamari ge aya tatangga budakna geuring dijampe sore-sore isukna pa. Pajarkeun ustadzah anu disangka mamah ledeh meureun. Anu di Indosair teh geuning taji. Mama dan Aa ucap itu teh. Nya masih anu mama Aa bucat dong cenah. Masih hah? Oh geus diganti. Geus diganti mah curhat cenah. Mimiti mah bucat eta teh. Eta maneh Satepani jeung Cep Angga. Oh, abdi teh mikir eta mamah jeung Aa di TV naonan abi ka barucat gitu. Ya Allah, tinganan bagja ih. Nyaan eta dariuk sadayana ya Allah. Itu ngampar naon bari ditu di amparan teh. Aing awewe mah teu meunang diuk dina tah kombo baseuh tah pilih kacangna jadi. Dar diuk mah sirungan wa teu ngagoa. Ya Allah, tinganan ieu jaipongan mah kuat ngareuneuh ngareuneuh emang Cepia abdi teh meuli lami wae teh ditek-tekeun aing kuat eueuh merkosa saurang-urang Arios anu ngareuneuhan. hah ieu mah pergaulan bebas abdi makan gaulna bebas kamari ge ojek tiluan lumayan 3.000 tadi hitungan arisan we asli teh da Cepia mah mun merkosa kuat kesal Sebenarnya perkosaku pada ada tadi tuh. nah Cepia di situ. ya mah tuh gitu cak disangka abdi awewe meureunnan Dikutang tuh.
iya batu kuat puri itu benar sih pas ditolong teh pepetil coplok hiji kupat kira-kira utang abdi kuat bulilit kata kuat dibucak aduh ya Allah teh kan teh abdi can salamnya aduh ya Allah teh kan juga teh kejeng tuh yang bisa pajak aduh si goreng dunungan merek mayar uing saya teh wah main nama ribu aja ya bisa sajung saya balik nak wah pada deh mah hah bisa sadu cenah ge bisa sadu kumaha mau dibayar wios tuan we tadi bayar gela cenah di jeung cepia asal balik menang amal itu goblok ada salah marah nak sok jangan narunguan mak saya dewa madami tos anes remote assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keung maca salam macam aja nu rek ngumumkeun innalillahi Oh, apa jika jelengan alhamdulillahilladzi ala rasulahu bil huda wa dinil haq kol-kola kamari mah kuat rek atuh adi mah latihan oge tah yang pasti maca qul huwallahu ahad kuat tidak ada lagu teh haji abi can beres maca kulhu ambulan geus nungguan lima kuat blak-blak hayang paseh tadi mah ya bukna berem nya Habib Bakar itu Habib Bare Habib Bakar bukna berem jeung eta bu apa skala mbak piring teu kudu neangan tapas cokot piring cakal buka luar biasa berkah panjang umur para lagi ulah maneh mah aduh alhamdulillah ya Allah tuh yang kuat karaset ya karaset aduh demi kamana tadi teh pada ilhaq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida apa aku sakit gitu nah hubungan tarik di tinggal dipajak jengir juga ada kocan ya Allah tenan jabat ditanggil wa ceramah buah edan karek tadi jeung teh haji jamaah dibawa ke BK surga ngaji datang cepia balik deui kana aduh rungkad siti seleb ya Allah mohon ayeuna teh pan acarana teh eta nya non teh nikahkeun mohon mudah-mudahan ya cep angga sareng neng step atuh panjang teuing panggilanna step lah kala jojolotot mohon mudah-mudahan sing enggal-enggal di pasihan momogi momongan tak lamun boga budak nu miti ya lamun awewe astuti singkatan eta teh hastuti hasil tumpang tindih aduh alhamdulillah pokoknya mah urang mah ka bapak-bapak mudah-mudahan barokah pamajikanna anu cerewet
sabab ayat 3 manfaat pamajikan cerewet teh haji. Nu kahiji pamajikan cerewet mah jin moal asup di imah mah moal dekeun ka imah jin oge pusingan nu pun rewel mah moal asup ka jin oge mah kareselan. Manfaat kedua boga pamajikan cerewet mah salah bakal getol usaha. Oh drekeun ngajedog asa ngajedog asa kudu ngaca moal matu usaha wae goblok itu tinggal di beas peninggus beas mah teu menang pres sapoe oge mah usaha kodok bool. Oh daripada panjang bool mawa mending pon benar teh. Siapa capek aing mah dang pokok sate siapa bisa nang ngareunuhan teh capek aing teh reunuh teh. Oh daripada reunuh kabeh duana nanya salaki pamajikan reunuh kabeh anu hiji kena bulan hiji 7 bulan ka rumah sakit teh diusak diusak teh ting pendayang duaan salaki pamajikan bangga. Ngadu katilu boga pamajikan cerewet teh insyaallah moal beunang wisan salakina sabab modal ngorang-ngorang para kena geus pae care kanan wae. Aduh alhamdulillah pokokna mah abdi bagja mudah-mudahan sadayana ieu sing sararehat sing loba duit boga duit henteu. Oh piraku hirup di alam dunya teu boga duit acan ya ibu mah we hungkul bari di alam dunya teh duit teu boga. Aduh mudah-mudahan pokoknya akan baiknya sing sarehat sadayana panjang umur mohon soalnya sing buru-buru ka Mekah ibu hoyong ka Mekah tong mikiran duit penta ka Gusti Allah urang marangkat ka Mekah da ari geus bagian mah babari teu make duit ge sok aya we jalanna teh mangkat ka Mekahnya punya mohon atuh sugan ibu alus milih kaluar ti imah aya puting beliung ka bawah hiber ka Mekah murah ka langsung toap nya wayang balik nungguan puting beliung kalau bener teh kayak macet tatangga tuh puting beliung ngarap balik. Aduh alhamdulillah ya Allah bagja di mata haji coba tadi geus eta ngomong wae kamari saha cing teh pajat kamari cenah ade Astrid jeung buset nyawer berenang nyawer beak setengah dus mah cenah rek kawin nyawer moal oh nyamoal. Oh, aing pohok padahal mah kamari we datang. Aduh, bahagia aja punya. Dunuh encan. Sanggup 2 jam deui. 3 jam. Perset tinganan. Opat. Tanya uing takut teu opat. Emang lamun aya itu kuat 4 jam. Sabaraha hiji kieu nu setep. Buset tinganan karuatan urang dieu gel. Coba muri dieu mah kuat rapi marake tiung kabeh di dieu mah. Nya du alhamdulillah ya Allah. Bagja teh haji adi mah. Ibu damang. Ibu mah seurinteun anu kicep segala jo berita. Bu pengajian mah menang pahala. Hah? Oh iya makhluk di luar angkasa mah. Dipelong didolokeun. Nya beda kana ulah katipu ari mah lain ustazah. Tamun ieu al mukarrom, mun abdi mah al mugarong. Tong katipu. Nah cenah cepia daek di acara ceramah nya kagok DP geus asup. Jika nu heueuh rek ceramah padahal mah keneangan DP motor. Aduh ya Allah sok sareuri Bu kudu bahagia tong pusing-pusing mah sekolah mah di imah pusing nguruskeun budak nu seuri mah sareuri sok sing barungah hirup mah walila lah umur 1000 tahun sok sareuri keun bae abdi mah teu ngajieun ge ceramah cepia mah tara make kitabna kitab hahahehe nya bab lagi bab hahahehe tak ibu balik ka imah ge meunang sok bahagia bukeun deh ulah hayang beunghar da urang mah geus turunan balangsa bangga hayang beunghar ge ayeuna kolot urang balangsa bae karuhun urang di sangsara
nini uyut urang kabeh sarang-sara urang hayang beunghar ti mana mimitina entong maksa beunghar mah kos tatangga abdi tu maksa hayang beunghar asal peuting malam Jumaah nyeungeut lilin maksa hayang beunghar pamajikan nungguan mainna salakina ngider bari asal aya tembok koson-koson kana tembok boolna teh asal aya tembok koson-koson kana tembok boolna hari teh mah aya tembok nu can diaci mun koson-koson wae beunghar we henteu bujur garetihan aduh emak bahagia emak aduh ya Allah dari wae kuatrek soek sungutna emak senang alah ya enggak senang mah teu boga duit ke koma hidup mah boga budak dua loba henteu mak sabari opat nak nyeu deui mak nyeu deui nya geureuh keneh geureuh keneh cenah mah alhamdulillah ya Allah sing loba budak mah tokos abdi teh ieu anak kalima mak abdi mah boga budakna 14 loba mentak kamari aya nu maot hiji mah teu sedih tenang loba keneh sesana lah urang hieun deui resep boga budak asiki lamun mandi teh teu hiji-hiji bak gede ancrupkeun kabeh lu dina bak diputer caina hayu senani udin jaka mandi puter jadi lamun dilap oge make anduk teh hiji emak mah kieu anduk budak nguriling saurang-saurang bersih we kalau kita doa lung eta teh anu kalolodan pae dua aya kene sesana aya kene sesana loba kene geus itu lahar deui bereuyeuh di kata-kata rincakan ku lanceukna pae dua aduh eta badak jelema pana kaya aduh alah nya alhamdulillah lamun ngaji jeung cepiah tong hayang bener mun ngaji hayang bener tah ka teh Haji Aa di dieu ka ustad ka kiai ka madrasah ka pesantren mun hayang rame paling lamun teu seuri uang kembali pokona mah tak sadari bu nya mau nya sok bahagia di tempat pengajar menang pahala sok ibu entar ka mana bu ka mana curiga lain sunturan ka mana orek mekeun HP sok curiga wae lah nya aduh sok calik deh bu kan di amparan nya ulah calik natana bu bisi kacangna jadi aduh urang salawatan siap salawatan abdi heula ke turutan ku ibunya teh haji tong nurutan kena beusin nyahoeun tong di eta ulah wakakeun hayang nyaho aing mah sangka jablay itu bisa salawatan mah siap Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi bil maram mangga Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil luar biasa tepuk tangan buat ibu-ibu ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Ya Allah, orang dia mau ngararaji na getol. Ya, ibu sok aya roti nandi dia. Sok aya mingguan. Dinten naon, Bu? Ya, mingguan mah dinten Minggu. Bisa aya nyebutkeun dinten Senin. Da jumaahan ge datara dinten Rebonya. Alhamdulillah berarti saaliran jeung cepiah. Tapi ayeuna teh kade Bu aya aliran nu paling berbahaya. Nyata aliran listrik. Cobaan ku ibu deketan cabak modar kabeh. Aduh. Nyasak. Ayo Bu seri. Ya, di imah para rusing di imah tedekeun seuri nepi ka dieu anggar datang manggil cepiah teu seuri keneh wae urang tanya. Kunaon ieu teh seuri-seuri? Jawab jelema nu teu bisa seuri mah aya dua. Anu kahiji loba hutang. Esek seuri ya. Anu kadua keur gering. Sok nu gering mah teu bisa seuri, tempo di rumah sakit anu keur diimpus aya nu hahahe teu. Berarti keur gering lamun aya katinggal di dieu mana nu banget anu ngatedekeun seuri ya pasti loba hutang. Nu keur pusing mah tara bisa seuri. Mataku sok seuri. Seri Bu, seri seks aduh, alah. Resep jeung ibu-ibu banyak ieu jeung TK teh lah. Taman kadaluarsa. Nya, taman kadaluarsa. Aduh, alhamdulillah bagja mohon. Tadi teh geus eta wae cenah ge euceu wing mah hayang eta cenah ge hayang sitah nyanyi cenah pahajat arek nyawer. Tong eleh ku ade Astrid. Wah, beres cinta eleh sholawatan kieu heula teh atuh heula punten. Udah akal mah teh bisa ditiupan kudu digas diantep palangkakan uing mun uing dari atuh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala toha kamana jalan ka Jogja kaditu ka paliwetan kamana jalan surga kaditu ka pangaosan. Buat apa pasang listrik kalau tidak ada setrumnya? Buat apa wajah cantik kalau tidak ada senyumnya? Salatullah salamullah ala rasulillah. Jalan-jalan sisi sawah tangtang angin dinangiru hanjaka sok dimumurah can kawin geus ngajuru. Salah kacihideung meser bilik balikna meuli manisan bujur hideung goreng milik. Tak saya jatuh. Salatullah salamullah
aduh ala beres pakem yeuna jaiponganan cakra cumpok langsung aduh alhamdulillah engke Pak Haja teh yang geus teu kuat teh yang nyawer aduh ala hah 5.000 oh nganu 5.000 cenah 12 awer cepio 5.000 disangka cepio kotak amat ya supaya 5.000 aduh alhamdulillah nya kuat jauh teh teu ge nya teh haji nya namanya oh no alhamdulillah ya Allah pokoknya mah sadayana sing baraja sing bararunga nyapan sok rotinan sadayananya tangan geus cium tangan ibu nyanyi berangkatlah sayang hati-hati di jalan eta salakina kajigeus mangka tepak motor ningali ibu nyanyi mah balik deui aduh bunga bagja alhamdulillah kita nanyakeun hayang oleh-oleh naon atuh ibu nyanyi deui aku tak minta oleh-oleh mual mantap gerak mau salaki usaha ibu usoli lamun salaki usaha ibu teh duha nyabunya amparkun sajadah ieu mah salaki usaha wah ibu kalah ngariung udunan nyieun seblak salaki eueuh teh selfie Bang Emok kalah ngariung di Bang Emok aya teh Bang Emok di dieu hah aya suka teh geus eueuh ibu boga hutang Bang Emok henteu alhamdulillah ulah tong nyokot Bang Emok tuh tetangga abdi ngawarung modal nginjem ka Bang Emok kurupukna ge laliat entong nyokot Bang Emok mudah-mudahan sing berkah sadayana pokona mah aya mah tapi ibu aya mah teu bisa dibejaan lamun dibejaan teh sok malik-malikeun ibu ulah nyokot Bang Emok ku cek ustad ge haram haram samere nginjem henteu nah geus langsung teu bisa ngomong aing manteng goblok jeung budak eta waranian kamari ge cepiapan di madrasah di ditu budak cinta itu bakal urang teh moal kieu wae ke alam ieu teh bakal kiamat eta budak ngacung cok lamun ke kiamat madrasah libur henteu cenah libur goblok urusan ge modar itu aya malaikat teh hajinya malaikat anu pas diciptakeun ti mimiti diciptakeun nepi ka ayeuna can didamel can digawe malaikat Israfil nu nyakal tarompet ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah ieu malaikat Israfil can digawe nyakelan tarompet we cek uing teh daripada kesel atuh gabung-gabung jeung soneta nya daripada kesel gitu maksud teh miluan atuh jeung soneta sugahan gitu sieun urangna cenah paurna teh heureuy kalah latihan heula teh Israfil latihan ditiup kalaunan petus tahun heureuy wah ibu mah aduh kade ibu kade ki ibu mah sok beser ibu mah sok tanyakeun biasana ibu mah beser sapoe teh sabaraha kali ki ibu 5 kali salaki paling 2 kali sampai saputing ibu-ibu mah kieu wae tanyakeun ka bapak-bapak ibu-ibu rek dipake kieu heula patuh kieu tuh pernah kita teu kuat aduh cek salaki geus meureun tadi teu oge rek maju ka arah kieu cenah salaki nangkara ke nungguan goblok gila datang deui ayo ayo setengah main pahul yang kieu Pak sedih wae atuh makanya atuh alaki awe mah beda-beda beki parawan mah ngeunaheun heeh bet seprit parawan kina beda jeung anak opat Coca-Cola mun ini mah sawios kina teh awe mah teu kudu dikina hitungna ge beda-beda merukankeun parawan yang ngeunah hitungna ge punten buat ngeunah teh
beda jeung nulis anak opat rada seber mangga itu nate lamun ini poh geus beak pakina geus carek-carekan teh poh udah laki mau beda lain bos sari bunga-bunga di dia atau dia mah pusing oge ya penbaik dia mah pusing dan pagawean can budak can nyusuan salaki lamun hayang nyusu di jam 8 coplok-coplok satak 3 buah edan mangga bapak sing salamet oh cok sadari bunga di sing bunga ya kan baik seserian di tempat ngaji mah berkah ibu ya ibu ikhlas abdi di dia nya ikhlas kumaha mah ya henteu tibang kali hahehe doang ya nama hehe urang hehe nya urang mun haheho aduh alah abdi ai bingung lamun kieu teh besok ajelem bari ngajogedan teh teu karasa cangcut teu katuur ka dieu maka cangcut mah geus arareueuh karetan kareta mah ayangan geus teu melar teh Haji abdi sok ku paniti we kan ku paniti dia make rapia kaluhur kamari mah kuat pararotong panitina paingan yang lain sabelah sok da make cangcut mah lamun nyelap sabelah teu geunaheun sok tanya ka ibu-ibu ngomong loba jelema cangcut nyelap ka bool bingung arek ibadarkeun loba jelema kan kikieuan kunaon ibu cangcut nyelap goblok aduh luar biasa pokoknya mah kada iya bebar tuh ngabi bakarnya luar biasa sing sehat panjang umur luar biasa sing ieu manggungna ieu ka mancanegara oh kada tapi nu aya jelema nya kada mancanegara teh lega bisi ka Amazon mah jelema ora unggulan ayeuna ora sing berkah aduh alhamdulillah ya Allah lebih ke jam aja ya lebih ke subuh kuat abdi tanya emang nggak sabar hiji pelawak lu parahe di dia aduh ampun teh anan alhamdulillah lagi ngobrol mah nguing teh aja lagi cing wae ucap kieu penyangan jalan balik meureun aduh ya Allah alhamdulillah Gusti Nama Agung Pak Haji teh tadi teh nungguan abdi cenah sitah nyanyi wae kajeun nyanyi mana naon jadi masalah moal di pengajian aya nyanyi arek ngarawel moal eta masalahna teu nyala we he mere hum safar एक जरा इंतजार tuh ngertiun tapi kalau leprok ngerti gitu oh gede kalau leprok itu ngerti boro-boro ibu ingin nyanyi nantinya oh ini masal kalau gue lah saya berhenti ke sarua di kantu aduh ngerti atunya salira ayana di mana bener diajak edan bagus senggol-senggolan wah bener kompak tak itu ibu-ibu metiali kompak nyanyi naon wae bisa entak TikTok tempo main TikTok TV lalajoan bapak-bapak mah teu nyarahun bu hirupna ibadah wae ke masjid aduh kamari mah 2 tahun kamari ripuh mu balik kiai geus eueuh nu eta da kenal si corona teh ting tarang kubuan we di imah nu payu mah amil godong-godong innalillahi godong-godong karek kitu aja innalillahi deui kuat gering amil teu balik-balik uruskeun we innalillahi oh baheula kamari tah 2 tahun kamari artis teu parayu kiai teu parayu ambilna ceuyah kuat nyandung ambil nu pae
wae dan ya amat Amir ibu aduh Amir aya Amir oh si panjang umur Mil kau ini masyarakat can paeh kabeh mau lawak kapaeh Amir paeh sorangan wae kayak sanuman dia nah di sorangan untuk makam lempang sorangan beda ku teh nyaho apa serangan wae mak ambil doang aduh alhamdulillah ya Allah mohon Pak Kubu aya Pak Kubu lu sing sehat Pak Kubu paling mana ya Allah Gusti nu aku geuning jalmi Pak Kubu teh ibu-ibu na aya Pak Kubu tuhun dakwah yang nanya kedah ridho ibu kubu kada disebat ibu kubu kedah ikhlas dari istri mah kumaha pamaget tanya bunya mun pamaget tak kubu berarti istri otomatis ibu lamun pamaget na RT otomatis ibu nagi bu cepiah cenah pamaji calaki urang mah tukang urut berarti bu hah urut aduh aing ngampura burut ya kan urut ngampura ya betul bisa sekaligus sih atuh bu urut gitu melihat pelatot burut ampura kan burutnya ya Allah tenganan Gusti malu ya orang eta nu kerame teh lagu naon cenah teh panona alus apal wae aya aneh dah oh kamari asli teh pelaannya ya sawerana sarua moal jeung sa ada asli ge sawerana ya aduh aing mah ya Allah ulah wah bener apa si mak wah celengeu si mak baru kakeun Depok naon beureun epok wae kade mah kamari nurutan nyanyi mak tuh di Karawang kacleng teh ieu lak-lakan ngacleng ka hareup dipulung ku budak disangka permen Yupi cek mama teh lak-lakan aing goblok bah aing mah seri mah nya da katepok kan mau haulang we mah katepok ieu we bingung nya aduh alhamdulillah hah? Ece teh tadi teh apa dari teh yang duit di Ece ah yang duet ya Allah pajak engkau ulah wakat turun ya mau ampun kudian manena Bapak kadia Pak so, aduh ya Allah tenganan Pak Dede aing mah Ece pada duit Pak Dede aing turun ya muka mana ya ya haji ngecerekan haji gitu ngecerekan haji mah gitu ayah Habib Bakar apa duit jadi Habib Bakar Allah salim mabarik Allah salim mabarik Masya Allah luar biasa yuk bangga Pak Dede rasa gempur cuy biraku di deketan ku Jablay beumpeur naon bayaran lucu duit Aing ngomong sok bener ya Allah mohon kayak kalian sesadu wae hah? kayak enggak dihampura kayak Ayo nyampura kumaha ieu pepetil geus coplok hiji mun gua acel wae di ditu di imah disangka awewe barengan udah kaparuri ya Allah teh kanan teu disangka Pak Dede buat galak tetekan ka